Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judulna masih kene narjamahkeun kitab Maulid Nabi nyaeta Syaraful Anam atawa kitab Fathus Samadul Alim sarah ayeuna Maulidna Syekh Ahmad Ibnu Qasim atawa aya oge menyebutkeun ieu teh karyana Imam Ibnu Al-Jauzi, Syekh Ibnu Al-Jauzi nu di namian Al-Bulughul Fauzi li bayan al-fadhi Maulidi bin Al-Jauzi. Tapi ayeuna bade disebutkeun kanu mana wae mangga teu sagios ayeuna. Menyikapi ayeuna polemik siapa yang mengarang anu membuat kitab Syaraful Anam ieu ayeuna atos di komentaran ku Karsana Syekh Nawawi Banten dina ieu kitab bahwa kanu mana wae oge henteu nanaon sabab salah satu tina ayeuna dua syekh ieu teh sami ngarang kana kitab Maulid Nabi gitu. Anu mana dina ayeuna karanganna eta aya hiji serupa-sarupana kesamaan. Banyak kesamaan dan banyak kecocokanna gitu. Matak ayeuna orang-orang ada yang menganggap ini adalah karyanya Ibnu Qasim Al-Hariri, sakumaha ayeuna alama dzakarhu As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki, klemanana Sayyid Ahmad Marzuki anu ngarang kana kitab Aqidatul Awam menawi telepat. Oge ayeuna ngan masyhur di lisan-lisanna umat mah di zaman Syekh Nawawi ieu cenah. Nyaeta karyana Ibnul Jauzi. Itu matakan di dieu Syekh Nawawi Banten ngan disebutkeun ieu kitab nyebatkeun kana ieu teh karyana Syekh Ahmad Ibnu Qasim dinamiana maka ieu teh kitab teh Fathus Samadul Alim. Lamun ayeuna dinisbatkeun ka Ibnu Jauzi maka ieu kitab teh dingaranan Al-Bulughul Fauzi li bayan al-fadhi Maulidi bin Al-Jauzi gitu. Biasa dicek di toko-toko online shop atau napi di toko-toko terdekat kitab-kitabna gitu. Sareng tiasa dikaji ka para mursyid-mursyid, guru-guru anu laluhur dina kailmuanana. Jadi mah mungkin simkuringan hanya sebatas narjamahkeun saayana nuturkeun kana teksna Syekh Nawawi Banten di ieu dina syarahna gitu. Bilih aya kelepatan dina i'rab, tahrib, pengharap atanapi nu sajana maka neda ageng jembar pangapuntenna neda ageng ayeuna maklumna gitu. Ya mah sejak nembongkeun rasa cinta ka Kanjeng Rasul, kamahabahan Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan dengan ayeuna urang bisa mengetahui keagungan-keagunganana Kanjeng Rasul anu di nazomkeun ku para syekh-syekh di dieu, urang tiasa ingin gitu bisa daek nuturkeun kana laku lampahna beliau anu sangat-sangat mulia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari dina video simkuring atos ngabahas kana sabaraha baitnya? 5 meureun 2 genep. Nah, meureun ayeuna bait sarajengna nyaeta assalamu alaik kaya kahfa wa maqsad. Assalamu alayka ya hasanan tafarrad. Assalamu urang tapi urang logatan heula nya. Urang logat Jawa tulus tuluy logat Sundana. Tuluy urang baca nanti penjelasan-penjelasanana, maksud-maksudna, mafhumna tina ieu nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alayk kaya kahfa wa maqsad. Assalamu alayk kaya hasanan tafarrad. Assalamu utawi hormat Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya kahfa he panyalindungan ingsun maksud lan pasejaan ingsun. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya hasanan he ka bagusan tafarrad kang nyatunggal. Assalamu utawi kehormatan iku alaika muga tetep ing atase paduka ya mahiyaz dzunubi he kang ngalebur dosa piro-piro dosa. Assalamu utawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase sira ya ing atase paduka ya jaliyal kurubi
he kang mukoakeun piro-piro kabingung. Assalamu utawi kahormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka. Ya khairal anami he kang luwih bagus-baguse piro-piro manusia. Assalamu utawi kahormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka. Ya badrut tamami he bulan kang sampurna. Saberapa tah? 1, 2, 3. 3 bet lamanya. Langsunakeun. Assalamu ari kahormatan Allah eta alaika muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka salira. Ya kahfa asalna eta teh ya di dia di tengahna ya kahfi ngan kusabab nuturkeun kana wazan baharna wazan siiranana maka ditukeurkeun ayeuna kasrohna ditukeurkeun eta kasrohna fa kan alif. Oh ditukeurkeun kasrohna fa kana fathah gitu. Tuluy ditukeurkeun oge ditukeurkeun si iyana kana alif. Karena ditaharuki hawan pitahi makoblaha diharkatanana ayeuna si iya bari dipatahkeun ayeuna harap semimehna sakumaha dina kaidah yaqulu kitu pan wawawan au yahurrik alifa mimba di fathin ka gozala di kapa au iya di mana anu diharkatan tukeurkeun kana iklib alif kana alif di mana teu mimba sabada patah gitu mimba di fathin ka goza saperti lapan goza asalna gozawa jadi goza ditukeurkeun siwauna kana alif sabab ditaharuki hawan bitahi makoblaha di harkatanana harap elat wau jeung bari tumiba sabada harkat patah. Jadi geus sarua asalna ya kahfi jadi ya kahfa gitu. Artina maljaun kahfun teh tempat penyelindungan. Jadi ya kahfi ya kahfa he tempat penyelindungan kaula. Wa maqsadi jeung pasejaan kaula. Gitu. Assalamu alaik ya hasanan tafarrad. Assalamu alika hormatan Allah eta alaika muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka. Ya hasanan he zat anu sae. Tafarrad anu nya tunggal dina kasaeanana. Tegasna ayeuna kasaean Kanjeng Rasul mah eta yafuku jami al mahasini. Ngaluhuran kana sakabeh kasaean gitu. Tegasna kedudukanana aya dina pangluhurna. Assalamu alaika ya mahiyaz zunubi. Assalamu alika hormatan Allah eta alaika muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka. Ya mahiyaz zunubi he zat anu ngalebur pirang-pirang dosa. Assalamu alaika assalamu alika hormatan Allah eta alaika muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka. Ya jaliyal kurubi he anu mukakeun pirang-pirang kabingung kasusah kariweuh. Di lamun dilempengkeun mah ya jaliyal kurubi wahai zat pemberi solusi wahai zat anu jadi solusi zat anu nungtun kana jalan ayeuna anu pasti ya jaliyal kurubi teh kitu. Assalamu alaika assalamu alika hormatan Allah eta alaika muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka ya khairal anami he pangsae-saena jalmi. Assalamu alaika ya badrut tamami. Assalamu alika hormatan Allah eta alaika muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka. Ya badrut tamami he bulan kasampurnaan. Di dia dina komentarna syarah penjelasan Syekh Nawawi Banten rahmatullahi alaih ya qamaron he bulan fi lailatit tamami dina wengian kasampurnaan. Naon wengi sampurna teh nyata wahya lailatu arba'a asyarata peutingan 14 gitu. Disarupakeun ka Rasul kana peutingan 14 dina pada ayeuna caangna ayeuna peutingan 14 ka Rasul ge dina pada nyaanganna ka makhluk-makhluk. Gitu. 3 bait heula meureun nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialap cekap dugi ka dieu. Insyaallah dina video salajengna urang lanjut kana bait assalamu alayka ya nurul dhalam. Mudah-mudahan tiasa istiqomah sadayana, tiasa meningkat dina kualitas ibadahna,
semakin paham dina ilmu agamana, oge doakeun simkuring cing istiqomah dina milari ilmuna, dina diajarna gitu, dina daek ngamalkeun pangartos anu sakedikna gitu. Beh dituna ayeuna tiasa menangkeun ridho Allah taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.